Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana, utamina nikmat sehat. Sholawat sinareng salam mugia dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, ka para sahabatna, sareng ka urang salaku umatna. Tepangkeun wasta abdi Djiki Julkarnaen ti kelas 11 IPA hiji salaku panubu catur. Teu hilap simkuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana nu parantos hadir dina ieu kasempatan kanggo nyawalakeun ngeunaan corona. Supados efektif hayu urang mulai ku bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sadayana anu ku simkuring dipihormat, sarta acan simkuring bade nepangkeun saha wae anu bade dugikeun pendapatna ngeunaan corona. Nu mimiti nyaeta Tetra ti kelas 11 IPA hiji. Nu kadua nyaeta Lintang ti kelas 11 MIPA genep. Nu katilu nyaeta Wildan ti kelas 11 IPA hiji. Ku kituna ka Tetra dihaturangan ka payun kanggo ngadugikeun pendapatna. Hatur nuhun ka Tetra anu tos ngadugikeun pendapatna. Saur Tetra, corona teh nyaeta salah sahiji virus anu asalna ti Wuhan, Cina. Virus ieu ngainfeksi pangambung, sinus jeung tenggorokan. Hayu urang lajengkeun kanu bade nyampaikeun pendapatna nu kadua nyaeta Lintang. Kumargi kitu disumanggakeun kanggo kapayun. Hatur nuhun ka Lintang anu tos ngadugikeun pendapatna. Saurna, corona teh nyaeta virus nu asalna ti Cina, ditandaan ku gejala batuk, demam, jeung sesak napas. Urang lajengkeun deui kanu terakhir nyaeta Wildan. Ku kituna disumanggakeun kanggo kapayun. Hatur nuhun ka Wildan, saurna corona teh nyaeta anu asalna ti keluarga SARS atau MERS. Virus ieu nyaeta virus anyar nu teu acan diidentifikasi ka manusia. Hatur nuhun anu parantos ngadugikeun pendapatna. Salajengna sesi tanya jawab. Kumargi kitu bilih aya nu bade ditaroskeun atanapi nambihan pendapat ngeunaan corona disumanggakeun kanggo ngadeg sebatkeun nami sareng kelas. Hatur nuhun ka Naufal anu tos masihan pendapatna. Saurna, upami keur kondisi kieu teu kenging ka mana-mana, jaga jarak, pake masker, jeung wawasuh panangan. Upami teu aya nu bade dicaroskeun deui, urang pungkas pertemuan ayeuna ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.